Panas kita ngadaweun duit di korek mana di teh. Pemajikan tingkah mana itu Si bapak kemananya? Sugan di luar. Oh itu beningan. Angkutkan ah. Oh sugan teh di kamar kersare. Jangan teh eueuh teh di dieu. kayak naon gitu tumben-tumbenan dengan bapak. Lain ya teh aya kahayang, tapi rek izin heula ka bapak. Are maneh hayang naon make izin sagala nih. Iya teh hayang kuliah deui, tapi dihukum. Hah? Kuliah tapi dihukum. Aneh bapak mah. Heeh, hayang kuliah, tapi dihukum. Kira kumaha maksudna kuliah tapi dihukum. Heeh, kuliah dihukum. Hah? Jelema ayeuna mah alarane kuliah tapi dihukum. Emang salah naon gitu? Iya, nu salah eueuh. Terus make dihukum atuh ari teu salah mah. Alarane teuing ah. Sabenerna bapak ngarti teu naon anu diobrolkeun ku iya. Bapak ge ngarti obrolan iya. Ngan anu teu ngarti mah anu kuliah make dihukum. Itu tolong. Iya mah bapak mah pasti salah paham. Pemikiran bapak mah pasti anu keur kuliah di bui. Oh gitu lain. Maksudna kuliah anu dihukum teh. Ih lain gitu maksud iya mah bapak. Terus kumaha atuh maksudna ya teh? Maksud iya mah iya hayang kuliah di jurusan hukum. Ngomong atuh tidak tadi jurusan hukum atuh lain dihukum. Heuh ketangnya iya anu salah ngomong. Hah, balik deh.